keluar lah. Masalah rumpak ya. Kisinan teh kapang panggih belum ada enok. Yang di sini kan beli si Asmunah di jalan. Kumahnya nerangkeun kasih Asmunah, soalnya gara-gara urang ngena putus ini Tohir. Kita si Dina kenaon eta didinya. Kita angkeun lah. Bah. Iya, kata naing bae. Atuh sih kenaon lagi di dieu? Si sorangan bae nu nyulik sia. Sana nyulik urang kerja oden jeung batur. Artinya cewek naon lagi? Pak. Aduh cewek mah tuker barang, si deui. Barang sana ditukar. Naon sih itu jelas. Iya jing nungguan codean sorangan bae. Barang diculik ku lalai badot sia. Masa berang-berang aya nu nyulik sih? Paling ge sia anu nyulik. Aing lu dia kelas gadeun mah. Ih sembarangan teh ngomong. Amun aing nyulik sia berarti aing lalai badot. Eta nyaho. Nah kebenaran nuk ngomong Kak Tohir. Mau naon aja, jangan sih anu ngomong lu isin-isin. Ya buat aing mah, buat ngisinkeun. Hir, kumaha geus kapanggih Asmunah can? Jangan sekebal teu kapanggih-pangginya na semenjak nyana mutusan aing. Kumaha carana nya supaya Asmunah teu marah deui ka Tohir? Justru aing bingung. Pikirannya na bae ngambek bae unggal poe lah. Geus kieu bae lamun kapanggih jeung Asmunah, ngomong bae bahwa Tohir masih sayang ka nyana. Kumaha hendak ngomongna nyana ge teu daekeun kongko jeung aing. Insyaallah daekeun lamun Tohir masih sayang jeung bogoh mah ka nyana. Duh, ngadengena aing. Yang rakan jadina lah. Atuh gara-gara nyana aing mah teu bisa ES, teu bisa dahar, kapikiran nyana terus. Kok bisa sih? Bisa lah, aja kumanek daharna jadi mau kejo, terus kumanek HS-na jaker puting hujan imah kabocorat. Hir, dina nak pulang lanya, soalnya jelema cowok dina teu datang-datang. Tuh enggak satu hari nek balik mah. Nya ada bae mun raga gudang sorangan amun aya motor, kasih sih mun aya mobil ka tengah. Mal Hir, urang mah langsung lompat. Pakai satiung, pakai non, udah rusun amat, terus salaman kai, teu nyawa ieu bapak kolot bener. Lah, ini gak kadangan lah. Kita budak bisa bae ngomongna lah. Sorangan deui, au baturan. Pos jomblo aing lah. Gong. 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 Sagung kemana yuk? Nah, kemana dirinya sagungnya? Aku yang serangan dong. Wah, si bibir doer kernaon eta? Samberkeun lah, koeng lah. Jomblo berkelada kori. Wak bae belum ngomong ka aing sia dan ati si sorangan bae. Tuh aing ci di jalan di jauhna mah sebuyur bae ya, teuk geus. Ya asal jebur aing tambalan ieu. Tas nambal. Sia aya papoy putus cinta. Daripada sia jomblo seumur hidup. Ci, aing kekeng semoga. Kuasa. Moga mas sia. Jadi sih ngaleda ka yang bae, semoga babane bae. Lesa. Hahaha, itongor. Urang mah kieu-kieu geus boga. Ih, boga di mana? Boga di Hongkong. Situ, babade siapa tuh di sawah tuh. Bawang karadak. Pada sia. Sarua sia ge. Mending babogohan jeung itu tuh. Ku Daniel, sarua bieur doer. Mas Agung, pun biasanya jeung sia bae. Si Agung keur itu keur meuli biji katapang di Eropa. Oh, biasa lagi. Jeung sia bae kos biji salak nempel terus. Cih, biji salak naon sih? Geus aing ning baliknya. Cet tujuan bae ieu ame ulah kabur lalu balan. Iya. Oh, balik lah. Ya aku keur manen.
ngapuk permanen pada main tato meureun. Gas munah. Nggak lewat be tuh. Udah anjir, nyari tuh. Tuh, nyari lah. Jaing mah jagoan lah. Tuh ada tuh nyari mah. Kebeneran kapan gede dia. Orang nak ngomong masalah si Dina. Geus lah dibahas deui, geus nyeri kan aja jantung. Please seutik, ulah kesel-kesel ke seutik bae. Ada orang kesempatan, seutik mah jeung ngomong. Hari kieu bae mah moal anggeus urusana. Geura atuh ari nu ngomong mah jenek balik. Lu percaya ya kata Rado ganteng, lain teu maksud nyakiti hati Asmuna. Geus teu percaya di ku ari mah ka Tohir. Jur Tohir mah au hubungan naon jeung si Dina. Nya nama cuma baturan doang, berani sumpah. Bener hubungan naon jeung si Dina. Bener au hubungan naon. Teu percaya mah belah bae da Tohir ya. Cuma nama Asmuna seorang. Bohong eta mah. Bener. Padahal mah Tohir kualiga ka dieu hayang minta balikan deui jeung Asmuna. Aju kumaha ieu? Atuh puguh. Daek teh balikan deui. Dek sih, tapi janjinya. Janji naon? Tuh janji udah sampai jeung sajen. Berarti orang balikan deui ya. Heeh. Geus enak balik lah. Oh ya ada. Di baturan mah. Asik diterima lah, asik lah, terima. Aing jadi nama benean deui buka teu untuk jomblo di bae engko si Ahong lah. Lah mending aing lah. Sendiri lagi, au baturan di kemari. Ya sendiri lagi be. Halo aing. Musik baik. Kadang Itu teh ngebrubut. Goblok sia. Geran ada lah. Hai guys. Kunaon? Ah, gedeng ge. Halo. Kunaon sia? Yes, ya jorok.